Nah justru dipertanyakan kunaon tuan, sebab laler mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana, panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna, anu teu boga moral adalah laler. Nya nama entep di mana bae, aya makanan amis laler entep, aya makanan pahit laler entep, aya makanan basi laler entep, aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laler entep, di teh kebo laler entep, di teh sarwiti entep ae laler. Teu kira-kira laler mah di bangke ge laler entep bae. Nu mancak cek teh manusia bakal digambarkeun kos laler. Di mana selalu nimbrung di mana bae, kiai di partai aya kiai, di pemerintah aya kiai, di zikir nasional aya kiai laler. Hese neangan kiai nu lain laler kuari. Zaki ge bingungan, cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh. Atuh meureun janyanana piteup. Nah hiji laler jeung piteup. Keheula, tenang. Ieu lain cak kula cak tuan seh mun marah ka kula marahan sia tuan seh. Aing mah nerjamahkeun bahasa tuan seh. Di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh. Sebab pamarentahna piteuk kabeh. Habibna anak piteuk. Wah, cenah kiai ora sok sombong, ja kiai osok aya di imah camat aya, di imah bupati aya, bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya. Keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba. Eta cenah laler ta lain, aing mah keur nepakan laler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خلقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء Al-Hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sadareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam.
Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib. Bil khusus ka Habib anu ti luar negeri, Habib Zain bin Yahya al-Yamani nu ayeuna parantos aya di tengah-tengah urang. Insyaallah sakedap deui di belah kaler bakal muncul ka dieu ayeuna nuju istirahat. Oge Habib Abdurrahman Al-Hirid teu kakantun Habib oomean kula Habib anu rupana teu siga manusia hadir di tengah-tengah urang mirip jin. Aparatur pemerintah wabil khusus ke kepala wilayah DT2 Kabupaten Tangerang, Bupati anu anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar, termasuk Bapak Kiai Haji Turmuzi anu parantos istiqomah macakeun silsilah ditunjuk ku almarhum anu kukula harita dicarekan waktunya nandek mundur daripada mundur macam manakib maning eureun jadi depag mah jurusan neraka, manakib mah jurusan akhirat. Nu jelas mah sing hade. Kemudian para qorin alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina anu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakieu luar biasana sebulan penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimuliakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anu biasa urang hadir setiap minggu di majelis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Urang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid ieu dibangun selama 8 ke 9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, eueuh dana ti pamarentah sebab sieun besi teu ditarima. Lain teu rek mere sebab mungkin dibere disoekeun ku kula. Atau pake meuli Innova. Dumantak Bupati Zaki tentrem di dieu tiis yakin ieu masjid atuh pasti sebab teu nyumbang pan. Maksudna lain teu endeg ngan ulah. Ulah nu mentak di bejaan lain di masjid ieu bae, di masjid mana bae ulah. Supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah tunduh zikirna. Ieu mah bupati orang buringas kadeleuna. Nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring di dieu hanya kawasiatan. Ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah. Tapi lain berarti ahli thariqah. Hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah.
ulah sambarangan ngaku toriko. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Sim Kuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Gitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatak, Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Abdul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi. Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abul Hasan Musa Ali Ridho. Anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahameun mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe ka bulan ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lubuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri demi waktu.
Allah ngajelaskan waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu manta kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niyamun, manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu. Lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku hari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati urang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teu karasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum, qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun teu pira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi bade nurut ka Gusti badar rapih we abdi mah. Mangga diturunkeun plek roh ka Ibu Atut atasan Pazaki ngolembar. Roh diasupkeun ka Wawan teu kuat teu. Roh diasupkeun ka Habib Rozak kawin malulu. Roh diasupkeun ka Kiai takabur malulu hampir nu salambat ya. Begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu. Iyalah annasun niyamun, manusia teh molor ternyata. Ke di mana maut kakarak hudang. Ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maut hudang heula. Mata kaula mah bisa perem tapi hate kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah perem tapi hate mah bentak. Urang mah mata bentak hate molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Arash rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng kemudian
sampean Kangjeng teh ditaeken kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek tuan Syekh kaula teh cucu tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinjak ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik. Cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana. Lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur, unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngeuntepan. Lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abada fi jismihil hasan. Teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah. Ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digemrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan? Sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana, panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna, anu teu boga moral adalah laleur. Nya nama euteup di mana bae, aya makanan amis laleur euteup, aya makanan pahit laleur euteup, aya makanan basi laleur euteup, aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup, di tai kebo laleur euteup, di tai sarwiti euteup bae laleur. Teu kira-kira laleur mah di bangke ge laleur euteup bae. Nu mancak cek teh Syekh, manusia bakal digambarkeun kos laleur. Di mana selalu nimbrung di mana bae, kiai di partai aya, kiai di pemerintah aya, kiai di zikir nasional aya, kiai laleur. Hese neangan kiai nu lain laleur ku ari. Zaki ge bingungeun, cak Zaki di kabupaten kiai laleur kabeh. Atuh meureun janyanana piteup. Nah hiji laleur jeung piteup. Keheula, tenang. Ieu lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh. Aing mah nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh. Di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laleur kabeh. Sebab pamarentahna piteuk kabeh. Habibna anak piteuk. Wah, cenah kiai ora sok sombong, ja kiai osok aya di imah camat aya, di imah bupati aya, bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya. Keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba. Eta cenah laleur tah lain, aing mah keur nepakan laleur. Tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeunana nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah. Ya Karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur, katempo alam akhirat, dek di mana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat, jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat, jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat, jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat, jadi petani sing nempo
ke alam nu itu jadi karyawan gitu keneh lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge aya nu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkeun janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah annasu niyam kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teu sadar Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar Abu Thalib kitu kene teu sadar justru sulitnya adalah sadar ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut sadar bermanfaat zikir memeh kiamat Kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional jaki pudoli jadi ongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae loba tambah zikir nu kitu mah Kiai di imah kandidat zikir aya nu endek calon lurah zikir endek calon bupati zikir istighosah zikir tapi kumaha ieu zikir nu mantak cek Imam Ghazali la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun la ilaha illallah kalimah tauhid tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga walahu kasrani ngabogaan dua cangkang kahiji cangkang kadua kakarak datang ke lubna ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing di Sidina Hudzaifah jalur masing-masing di Sidina Ali jalur masing-masing di dunia kaitung torikoh teh di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia qadiriyah wan naqsabandiyah lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha Kiai antakula bilisanika la ilaha illallah ta salat maca la ilaha illallah di Pemda maca la ilaha illallah di kantor maca la ilaha illallah di Senayan maca la ilaha illallah Bung Raden Omama malah make gitar la ilaha illallah na make gitar salah Kiai wallahu alam salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah teh didengungkeun la ilaha illallah teh disyiarkeun malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan keheula besi leutik teuing bebereana teu kauji kula mah kudu gede bae la ilaha illallah sering Kiai maca la ilaha illallah masyaallah alhamdulillah lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah lamun dina tiluna nu maotna susah 11 la ilaha illallah cangkang Masya Allah komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya yang penting sholawatnya aja bego Masya Allah nah la ilaha illallah teh lisan la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat ku kiai ku ustad ku pedagang ku pejabat la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia la ilaha illallah na hayang berkat la ilaha illallah na hayang pangkat la ilaha illallah na hayang jabatan
Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin urang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di korang. Iya, anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap bongkar gerage coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi watak kebiasaan aya di makhluk ya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mah mata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci cu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa pisi kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantep Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakicep saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunan atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambeuan lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang mah jahe moal naik-naik nah piceun capek kiai oh nu teh capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum Abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu lamun dibaca kabeh pinsan kabeh hese neangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika urang babacaan
anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaran. Kok asa indah, kok asa ngeunah, kok aya zikir urang mah di imah teu ngeunah, dikuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun. Eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu. Geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui. Alhamdulillah pabajikan ngongkong. Iya nu mantep mah. Iya waju kakarak ieu mah. Leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae pan. Tarik dua jari taekeun ka dieu, buang ka dieu. Luhureun susu katuhu dua jari, banting ka dieu. Handapeun susu kenca dua jari. Illallah. Gideugna aya maknaan, napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit. Geuning ngeunah. Ketika mata urang di perangan, ceuli di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeule. Urang siap nolak karena dunia. Ya dunia, tolak tuki, tolakatan wahidatan. Wahai dunia, ditolak ku aing sia, tolak hiji. Cak dunia kok hiji tolakna, besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Oh hiji bae heulanan. Nikmat zikir teh, masyaallah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna, lantaran geus wayah lanjutna. Nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali. Ya dunia, tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Oh, cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat suwe ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Nu mantak kudu aya nu nungtun. Mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon. Iya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, aja mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP-na parati bobogohan melulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha. Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang. Niamun. Saurang diurukan ku Buyut Mansur. Allah Allah kajrohu keluar Allah keluar. Saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi
ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas ya aing mah ulah aja kumaha aing ge bingung wirid teh ulah ieu bingung aing ge salah meureun teh Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nya wirid ulah aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang-datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buyut Mansur muhun abdi endek ijazah wirid teh oh ayo adi asup ka kamar siapa naiknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bae zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama bener ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di brojak tong uka mah datang deh Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolol sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana gade diuk nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanan ente yang ke Bali hiber ka ditu ngan ti Balina ka dieu mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah ye cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur bisa sia kitu popohar he eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan asan wae di dieu tah nah luhuran ulah nu mantet zikir teh ya lisan Allah maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki puyengeun bupati urang cek Zaki puyeng katanya ini proposal kiai hese jasa neangan Cilongok eueuh cekna teh teu kudu make proposal bere mah bere baes masalah
Ya, iya. Cadu kudu menta, ulah menta. Nomor kedua dibere, ulah nampik, tarima. Nomor katilu aya, ulah disimpen, bikenan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelema. Diminyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeberkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah Allah Allah. Naik ka dituna hu. Pantak kula inget di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai-kiai intelek, kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa taraja. Ketika lebaran diundang kabeh. Weh, kursi nage geus aya merekan model kos kita. Ku lagi murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin. Kaos popehna beureum. Tuh, bawa anjing hideung. Bawa anjing hideung datang ka dinya. Anjing teh disimpen di kursi ainyana diuk di handap. Anjing di kursi kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan, situasi jeung kondisi kabur cek. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wah beh, nginum roti didahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung. Haju anjingna sasada. Pok. Teu beres. Kabeh silih kiceupan. Punggawa kabeh silih kiceupan ku ari mah menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu. Amankeun eta. Amankeun. Dikeluarkan atau anjingnya keluarkan atau kumaha atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haplah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkan kumaha kahayangnya. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun. Nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu. Malah nafsuna anu diseret ku nyana. Nafsuna anu ditalian ku nyana. Nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Ialah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, ente pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabara anjing kene.
di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha keneh anjing hideungan. Lain kudu diusir ku guru atuh nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nya mah geus teu hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula mah aja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana Kipu Doli meureun. Wah, teu beres. Nah, ieu akibat anjingna teu dikaluarkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah. Menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Deuk saha nu mituturan jelema, keuna nyahoeun rukun wudu, keuna nyahoeun rukun salat. Mun pejabat keuna nyahoeun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahoeun. Atuh deuk kumaha balander aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Molor ketika orang maut digambarkan kalakuan orang waktu keur di dunia. Mata Ki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betu ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang di silsilah. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih maka baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ka lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Eueuh masalah. Maksudnya atuh lamun bupatina korupsi aya wajaki mah tuh henteu mantep. Ih, sok salah bae. Tuh lamun Bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deleukeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Ye, kula hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudnya dek naon? Dibenta korupsi. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, teu beres. Balikan deui ke dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi. Wudu bersih. Beres pakaian buah nang meuli sorangan. Langsung ke masjid. Itu jauh keneh. Najis ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Pajen kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana. Baju sia bersih. Wudu sia rapih. Sesuai jeung pikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate.
najis ya mawa ka masjid hate aya dunyaan, hate aya hubul jah, hate aya hubur riasah. Najis masjid paranti ka Allah, simpen di luar dunia, simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan, ka jero masjid mawa Allah karak mantep. Ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atau najis. Lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid. Kosong panitian acan. Paling ge Habib Rojak datang ka dinya ngejengker jana. Ya Karim, urang nyaritakeun laler, urang laler, nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang. Cerita najis awak urang pinuh ku najis, masih kena loba keneh cerita-cerita supi. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur, Masya Allah luar biasa. Urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung, kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur. Hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tah makam. Nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah. Makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih. Jeung sajeng ngabangun makam. Babari pan ieu zarah urang teu puguh. Situs anu luar biasa. Mantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur, benar. Supaya bisa ngabangun Banten, benar. Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH embungeun atuh kula. Aduh, Masya Allah. Iya zarah urang teu nyaman. Teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu Jawara teh lain. Ya Haji Kasan geus paeh hasan. Tapi ieu potonganna akur ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar nyebit torikoh, ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh, mending tanya heula. Lantaran kadituna bakal cilaka. Kakara kupasan nomor kahiji kosru, kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparud dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah. Kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam. Mantak wali mah model. Mun baju pang bagusna, mun mobil pang bagusna, naik Lexus terus wali. Aduh, bebim-bim nangis kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce, ngan aing dihijikeun jeung Wawan meureun. Brabet ya, jadi aneh engke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun, ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa. Kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa. Nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu. Bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu, ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir, kemudian Yordan, Palestina, Mekah, Madinah. Doakeun ku kabehannya. Mudah-mudahan kula salamet. Nu di dieu salamet kabehan, urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula. Ala kadar jang gambaran-gambaran bae. Encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Wah, nyaritakeun karomah buyut Bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan. Batang ka buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya. Wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Wiridkeun eta ku sia tengah peuting. Ge pamalingan moal daekeun. Beneran. Diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu. Bo, atuh aing dikanyahokeun burungkunya. Sia nyaho aing leuwih nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Isuk-isuk nang hampura. Hanaon ya? Kula hampura. Aduh geus dikanyahokeun kula teu maling. Ya Allah, wiridan manjur amat ieu sakeun. Coba minta ke Habib Rozak, lain kos kitu punya nama. Ya goniu, ya goniu, ya goniu, ya goniu. Nya nama serius minta wiridan.
barinya nanti sugi-sugi ya koni ya koni. Tapi buyut Bansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok kurang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing Ki Khalilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceurik naon ulah melak bonteng aja bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali banjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sapoe sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakjana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing deuk disiat deuk dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia mah lain neuk norekat frustasi mah gitulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana urang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya Kalersan Hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.